Saha anjeunna teh? Nya Pangeran Kaula. Nah sami Pangeran Kaula jeung salira bisa jadi sarua. Saha? Allah. Dupi Allah teh naon? Nya murtad jelema. Musyrik teh. Wajar lamun nu teu nyaho nanyakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video Wayang Golek kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita. Siapa Tuhannya manusia? Pertanyaan ini tentu tidak mudah dijawab. Karena setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda. Bahkan seringkali pertanyaan seperti itu dianggap murtad dan musyrik. Namun saya percaya bahwa dengan berdialog dan bertukar pikiran, kita dapat memperluas wawasan. Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk menyimak video ini sampai selesai dan berpartisipasi dalam diskusi yang sehat dan saling menghormati di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunarya dengan judul Saha Ari Pangeran Manusa? Kenaon nanyakeun Pangeran? Prung Asih. Dah. Buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan anu payus di piagul kalayan dipirigeus. Jab kaharep. Kaulah nun ama putra nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangarsa ama. Pujastuti hidup ditarima kudua leungeunkeun sakatuhu simpen pelungi hati pundi mastaka. Nampi nuhun kalihna ti eta aya pikersang naon pura panjenengan ama kersa ngangkir linggih kalayan geningan henteu disarengan ku para santri-santri nu sanesna anu kapeto pikeun nying hareupan ngomong paduduaan teh lintang ti hidup. Sabab hidup bakal ngawakilan murid-murid nu sejenna. Timbalan kaula nu kieu tansah diajeng-ajeng tina kasono jeung kamelang kolot sabab dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema harap hanteu reureuh-reureuh anging kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan saperti nu karanapan ku ama ayeuna anu geus sakieu kapolotanana. Hiji waktu ama bakal pindangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Saha anu bakal nuluykeun bajuang kolot lintang ti hidup nonoman anu payus nungtun ka siswa-siswa nu sejenna nyaeta nyuprih pangarti ngudag pangabisa supaya bisa diamalkeun kabalarea hirup aya guna jeung mangpaatna pikeun kapentingan negara jeung bangsa. Allah sae ari sabab negara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas, ngabutuhkeun SDM anu handal. Leres kaula nu sabab
ieu tempat teh kareh kabanasapon ku negara Astina seug upama ditinggal kana sawatawis kanyataan yen negara Astina teh ayeuna jelema-jelemana diseungseurikeun ku urang-urang luar negara diseungseurikeun perkawis naon ieu anu dicaritakeun ku material hartina kanyataan bukti laras kaula nun yen negara urang teh manusana karek nepi kana kuantitas acan nepi kana kualitas mun dibandingkeun jeung negara-negara anu maju asa jauh di tanah ka langit naon mamalana tingali sabab di negara urang jelema teh mun ceuk bahasa legeg teh mah nyaeta karek nepi kana no action talk only hartina teh ceuk basa Sunda karek loba saur wungkul tanpa bukur loba carita tanpa nyata eta beres sabab ana didenge-denge geuning bet loloba nama ngaheulakeun keur kapentingan pribadina ngaheulakeun keur kapentingan golonganana ngaheulakeun keur kapentingan partaina timalan kaula nun negara Astina anu keur kaserang ku krisis multidimensi mun dina panyakit mah komplikasi laras geus hese pi ubareunana aduh kasang tukangna kahiji kuloba teuing penduduk pasti loba tingkat kejahatan bakal ngaronjat pengangguran di mana-mana lapangan kerja sempit bebelieun pon kitu deui nya cinek nama ekonomi teu stabil politik hukum jeung sajabana tak ieu pasoalan teh loba dipadungdengkeun di luhur tapi dina padungdenganana teh dina caritaanna mah memang tepat tapi da sagalupa oge nu penting mah gawe kanyataan bukti dina rencana ararasak dina media elektronik tingali talk show teh palalinter nyaritana timalan tapi buktina tingkat kemiskinan beuki loba tingkat kajahatan pon kitu deui ieu kajahatan teh aya dua alternatif anu kahiji disebut blue collar crime naon teh kula nyaeta kajahatan anu dilaksanakeun ku jelema-jelema kelas 3 maling TV radio doma jeung sajabana moal pati rugi negara kudu kitu anu modalna ngan ukur obeng ngan ukur bedog tapi aya deui negara bakal dengdek negara bakal koropok nyaeta anu disebut white collar crime nyaeta kajahatan anu dilaksanakeun ku manusia anu kelas kakap anu berkerah putih anu berdasi turun mersi ungah mersi pagawean ukur korupsi hari modalna lain bedog lain obeng nu kitu mah pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen
duit negara, duit rakyat bakal sekaligus pindah karena rekening pribadi. Timbalan lebar pan laras disengsirikeun tak ku urang-urang luar. Laras kaula nun jeleger deui ayana bencana alam, longsor, banjir jeung sajabana. Oh, leres. Nya, timbalan. Dina zaman kiwari genjleung aya manusia ngakan daging jelema disebutna kanibal si Sumanto. Leres. Ngakan daging nini-nini ngali kuburan ping-pingna dibubur genjleung timbalan ayeuna oge can angeus dihukumanana laras kanibal nu kitu kanibal dengdek nagara kuno kitu moal tah sabenerna anu leuwih ti kanibal mah anu ngakanan kesang rakyat leuwih ti kanibal eta. Jadi kejadian di handap teh eta teh gambaran kejadian di luhur. Leres. Nya, timbalan panginitan cenah dek jadi wakil rakyat beh dieunakeun bet ngawakilan pamajikanana. Leres. Malahan beh dieunakeun beja anu kadenge jeung nu katarima memeh init jadi caleg cenah bejana make jeung aya ijazah palsu sagala. Memeh init geus wani nipu komo geus jadi. Benar. Laras. Ieu kejadian bakal jadi sejarah. Ieu bakal jadi sejarah. Oh, laras. Numatak dina waktu ayeuna hayu urang ngabalada sabab lamun saling gorengkeun jeung saling dedetkeun moal angeus iwa ti dina danget ayeuna mah lintang ti urang gawe bareng paheuyek-heuyek leungeun paantai-antai tangan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Aya ayeuna teh naon? Rupina sinekna mah gotong royong. Urang ka manunggalan. Nya. Eueuh deui jalan. Beres. Di mana-mana manehna tadina numpak partai pikeun menangkeun kursi di mana geus jadi yuk urang ngamuara dina hiji tujuan nyaeta pikeun kapentingan negara jeung bangsa. Teu aya deui sakitu cinekna mah. Laras coplokkeun pakaian partai. Hayu. Pusirkeun dina hiji tujuan keur kapentingan negara jeung bangsa bakal leuwih mulia lamun manusia model kitu. Mudah-mudahan we atuh ama keun kejadian anu geus kaliwat. Urang pake enteung ku urang jeung pake pecut, pake tumbal. Pikeun ngaronjatkeun urang sararea harkat jeung darajat martabat bangsa di negara. Laras kaula nu tak kitu sabab tingali sapu bisa soteh bersih lamun eta sapu nyere tengah hiji sabeungkeutan lepas tina sabeungkeutan bakal pinangih jeung kaancuran anu luar biasa. Jadi ngareformasi diri heula we, ngareformasi akhlak. Leres. Dawuh kaula nun nya da lain bedilna nu kudu alus teh tapi jelema nu nya ka bedilna it's not the gun but the man behind the gun. Mental manusana heula
Oh eta ya eta sabab lamun urang mental teu kuat ujug-ujug diasongkeun inventaris bedil pake ngagarong mental teu kuat. It's not the song but the singer behind the song. Hartina lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh, tapi jiwa penyanyi na heula. Da loba ayeuna mah nyanyina hade sorana kata-katana hade tapi jiwa penyanyina di diskotik bari ngajua ekstasi. Pantes olaras. Ya, nepi ka para nonoman, para pemuda di negara urang loba nu kacekok ku ayana inuman keras jeung sabu-sabu. Sabab naon ta eta teh politik penjajah supaya bangsa urang lemah mentalna. Di mana lemah mental di dinya bakal asup pangaruh-pangaruh nu teu hade. Haduh eta ulah lalabora nu matak lamun ayeuna para nonoman terlibat kanu kitu hartina wawasan kabangsaanna geus teu aya dina dirina. Teu aya. Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala widang di negara geus eueuh. Komo imanna geus teu aya. Lebar hayu urang keureuy. Sae kaula nu kade nanging ieu we dumeh urang mah teu tiasa teu gaduh jabatan naon-naon. Ai. Lain udagan eta. Lain tujuan. Eta heula geura sok nyieun kahadean heula engke diangkat ku sararea. Oh eta dina katerangan agama geus ditetelakeun ar-Rahmanu ala rasistawa. Maha murah ayana di pangluhurna. Coba ayeuna maneh hayang-hayangan ini, hayang jadi pamimpin, hayang jadi jabatan tina hayang ku kacamata tauhid geus kabaca aya naon kasang tukangna manehna nepi ka ti totoroso notog-notogkeun maneh. Boa-boa aya udang di balik batu. Malahan lolobana mah hayang anu kagentian ladang bebeakan manehna. Ku hayang-hayangna kagentian akhirna bakal ngahalalkeun kana sagarupa cara. Paduli batur ka jejak, paduli batur ka siku asal aing ngeunah sorangan. Nya hartina manehna teh geus nemongkeun kalemahan pribadina. Jauh kana jihad fisabilillah. Haduh. Ieu tebih kana ngabdi ka negara jeung ka bangsa nu matak lamun jauh kana ngabdi boh ka pangeran boh ka negara jeung ka bangsa hartina lepas tina wa iya kana stain tingali dina Fatihah memeh wa iya kana stain teh iya kana budu heula pengabdian heula di mana geus pengabdian di dinya rahmat pitulung bakal datang janji Allah moal mislem laras kaula nun ieu hukum nu nyarita kade sae wawadi teh kula bener laras sama karasa saha nu salah saha nu salah nya urang salah ku manusia tah nu matak urang salahkeun we heula sararea pamimpin wakil rakyat nu nyekel keamanan rakyatna yuk urang salahkeun heula di mana geus salah urang omean pindah kana bener sabab jalma nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana leres da anu bener wungkul mah saha jelema tiba heula ti mimiti Adam tulun ka dunya saha anu bener salalawasna tetep manusia masuk kasalahan. Oh eta nya laras sama yuk urang omean sararea bareng gotong royong ngomean akhlak sewang-sewangan
cek ama tadi kejadian anu geus kaliwat kurang pake henteu nya lamun nyalahkeun ka salah saurang cilaka kaituna bakal loba pasea terus-terusan moal eureun-eureun tapi lamun disalahkeun sararea kalayan hayu urang pada ngomean kasalahan supaya urang jadi bener pinter cager jeung sajabana tadi dia meureun bakal anu disebut mulus rahayu gembleng salamet subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeung laharja Duh, leres. nampi kaulanu jadi sinek nama urang seureukeun kahadean tuh ama geus ngumpulkeun rupa-rupa tutuwuhan kadu picung kupak nangka bibit-bibit keur dipelakeun di gunung-gunung anu geus gundul pasir-pasir nu geus bulistir ulah ngadagoan ti pamarentah wae urang cing ngabogaan rasa tanggung jawab sabab ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil lagi keur urang-urang kene urang bayar ka anak incu nu bakal datang supaya negara urang teh reumeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun yuk entong make jeung ngadagoan heula ti luhur urang boga pikiran sorangan we ayeuna sabab ieu teh nu urang keneh laras kaulanu niatna ridho Duh, leres. da geus aya talna mah gawe pemerintah oge engke bakal mere tanda panghargaan Sumohon. leres ulah ayeuna cinekul we ngadaguan titahan ti ditu ngadaguan proyek Porokansen. leres kaulanun bari uah ae supaya manehna dibere proyek akhirna maka itu kumatuh semen tidak kuduna 3 jadi hiji aspal tina 4 drum jadi 2 atuh puguh we jalan teh beuki ruksak atawa babari ruksak timalan dina Sahibul Kafi aya sejarah tukang leletak teh anjing ngaranna Wah, leres. Anjing. Anjing. oh eta nya timalan tapi tingali ku kacamata batin Leres. laras kaulanun sakitu lir pendra Iya, iya. barang nuju raos nampi wejangan ti sang resi Duh, sapraptanepun pemerintah negara Astina ngutus para sajumlah para pinisepuh oge wala dia bala tamtama iya, iya. pikeun ngajugjug ka ieu pertapan margi beja pabeja-beja yen cenah ieu pertapan teh sang panitana nyebarkeun ilmu sesat Duh, parantos ditingker ieu tempat ai kitu yakin urang bakal aya nu ngaruksak ieu cing tenang sing ama ulah gempeur cing regreg sabab ieu di dunya mah sagala jadi sakur perkara nu datang ka diri urang eta ti pangeran beh dituna leres. dek nu ngewa dek nu resep ti anjeunna keneh urang tampi eta rupina urang upami digempur mah bakal paeh nu iman jeung nu teu iman katinihan longsor sarua paeh Leres. ngan nilai paeh beda sabab duandana oge bakal paeh tenangkeun diuk Dah, reg-regen ke sampurasun kirsi rampes sampurasun rampes kaulanu kalihna ti eta gasik ditampi enggak ditaros ieu teh aya naon kasepuhan ieu lur dupi bangkeren teh putra pun anak Duh, istri pameget
pun anak teh lalaki. Oh pamegat lalaki. Jadi dongkapna kaula ka dieu teh aya sanes manggul utusan anu jadi ratu ngeman timbalan anu jadi raja pemerintah negara Astina. Surat perintahna balik bilih bade diuninga. Sawios. Margi kajadianana teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat kengeng beja tinu menang dipercaya. Sakali neme ditaliti. Kadua kali penyelidikan. Katilu kali eta teh yakin hartina nista maja utama yen cenah di ieu tempat teh aya hiji pasantren anu nyebarkeun ilmu sesat, aya nu ngadu ka pemerintah negara Astina yen ieu tempat kedah dibubarkeun. Sabab ieu ilegal ieu. Tah ngan sateasana kaula ngayakeun pembubaran di ieu tempat bade naroskeun naha ilmu naon wae anu disebarkeun ku salira. Margi punten ieu. Padepokan Jajar Sokalima anu geus aya widi ti pemerintah negara. Anu geus parantos nyebar siswa-siswana tayeur ngenakeun dorna teh leres. Di mana-mana rek nyeun hiji pagawean teh pikir bulak-balik bisi batur tersinggung. Mangka singgung ya. Kudu make ngaji rasa jelema mah. Da anu disebarkeun ku mang mah tina ilmu naon dasarna di dieu? Tina ketauhidan. Ai tauhid teh kumaha teh maksudna? Coba nyaeta ngudag caritaan margi setiap aya ngaran aya bukti. Jadi ngudag bukti tauhid teh ya ngamanunggalkeun anjeunna ya saha anjeunna teh nya pangeran kaula. Nah sami pangeran kaula jeung salira bisa jadi sarua saha nama ke jeung saha Allah ngejenenganana. Oh Allah dupi Allah teh naon ta ieu anu diudag ku tauhid mah nyebutna naon dupi Allah teh naon nya murtad jelema murtad ieu mangkeluk musyrik teteh dosa anu moal katarima atawa dosa anu moal bisa ditobatan ku naon-naon moal ditarima deui lintang ti musyrik. Mangapa musyrik teh mangeran salian ti ka Allah leres tuning sarua ta eta musyrik anu caritakeun ku anjeun teh margi anu disebut musyrik teh naha make jeung nyebut naon ka Allah nah ka Allah nyebut naon emangna Allah teh cewek sama tong sok kitu urang nyesatkeun maneh bener teu sangka ieu jelema ieu. Oh jadi kaulah teh musyrik dumeh nyebat naon ka Allah. Nah make sebat musyrik da kaulah menanyakeun naon. Wajar lamun teu nyaho nanyakeun. Mun teu nyaho kapan salira teh tadi ngakuyeun salira teh hiji resi anu pinilih tanding anu parantos canggih dina sagala rupina. Nya cobi waler iya teu bisa disebut naon Allah madalah margi dipager ku dat laisa kamislihi sayun hartina moal aja hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge kunaon disebut naon ku siling lalawa orang ngomong teh sia
Jadi teu aya babandinganna moal aya nu nyontohan ka anjeunna. Sabab Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa, teu istri, teu pameget, atarapi lain istri, lain pameget, teu ibuan, teu ramaan. Saha teh Allah. Oh eta. Saya. Sok dek ilmu naon ka mah da apal ilmu kitu ge. Dek jurumia, kitab kuning, syarab, nahu, mantek, bayan, mani, bade. Apa norna? Saur salira yen ka Allah mah teu kengeng nya samakeun teu meunang. Lamun nya samakeun ka Allah hukumna musyrik, murtad, dosa anu mah aya hampurana. Musyrik teh jadinya samakeun ka Allah teh musyrik. Kanjeun parantos nuduh musyrik ka kaula, yen kaula nyebut naon benar dalamun diudag ku tauhid anu musyrik mah anjeun naon sababna anjeun kaula nuduh musyrik. Sabab anjeun nuduh musyrik ka kaula pangheulana, sabab ceuk katerangan lamun batur nuduh musyrik ka urang tah nu pangheulana musyrik teh nu nuduh. Buktikeun musyrikna perbah mana? Anjeun tadi nyaurkeun yen Allah teh teu ibuan teu ramaan. Benar? Teu salah. Teu yakin, percaya. Bener yen Allah teh teu ibuan teu ramaan. Nya, ai Adam saha ibu ramana? Keke. Jadi manusia mimitina saha baheula? Adam. Nabi Adam. Tah saha ibu ramana? Can mangih beja, can menak, can mangih keterangan. Jadi cinekna Adam teh ibuan teu ramaan. Tadi anda nyaritakeun yen Allah teh ibuan teu ramaan. Nya, nah beuti sarwakeun ka makhlukna ka Adam. Nah anu musyrik teh kaula atawa anjeun? Hebat ya jelema. Dahaeuna ari Allah saha ibu ramana apa teu bisa nyebutkeun ceuk anjeun tadi laisa kamitsli saeun. Lamun teu bisa nyebutkeun atuh jempe nah ieu mah diimplik-implikan teu ibuan teu ramaan. Da anu teu ibuan teu ramaan mah makhlukna keneh Adam ngaranna. Anjeun tadi nyaritakeun teu warna teu rupa. Nya Allah teh nya ari angin kumaha rupana? Angin. Ya. Yeah. Atuh. Tanu teu warna teu rupa mah angin makhlukna keneh. Anjeun tadi nyaritakeun sanes istri sanes pameget. Nya ai malaikat istri pameget. Can mangih kateranganana tah makhlukna keneh nah dituduhkeun ka Allah ongkoh laisa kamitslihi ongkoh dicaritakeun ceuk anjeun lain istri ini pameget. Nah anu musyrik teh anjeun atawa kaula? Sabalikna anjeun bisa nyarita kitu teh di mana? Kuring mah tina katerangan. Mode Allahu nurun. Ceuk anjeun naon hartina? Allahu nurun teh hartina Allah teh cahaya. Musyrik tah. Nah, apan ayahu Allahu hu didinya hunahiro tuduh kana kecap kagungan lain Allah cahaya tapi Allah nu kagungan cahaya sabab ayahu dinya hunahiro. Jadi Allah teh lain teh ibuan teu ramaan tapi Allah teh nu kagungan makhluk anu teu ibuan teu ramaan. Beres. Ada moal eleh ngomong lu kieu patut mah. Moal eleh ngomong lintang teh kudu digebrok cukang irungna. Kitu geuning ama geuning ari eleh teh apan tadina agamana ngan ukur dipake kedok keur neangan masa supaya dipercaya padahal eusina mah geuning polos hapa eueuh naon-naon tah nu kieu nu bangkrut teh ieu
sedengkeun pangcilaka-cilakana manusia anu mislek tina ibadahna. Kurang ajar sia. Mangga atuh pangajarkeun bilih kaula kirang keneh mah. Kaula teu oleh nampi kana ajaran ti batur asal nu luyuk aya kateranganna bisa dipertanggungjawabkeun. Ngajar dog geus teh kumaha teh? Digubuk ku aing ka dieu teh pati itu teh sosorongot keun ku aing aya datang ka dieu jalan rempe. Teu wani teh mengeur hale. Akhirna mah bener. Ama eta. Jadi geus karasa jeung yakin pangna manehna gede ka wanita geuning ku loba batur. Jadi rek ngalibatkeun batur-baturna teh loba terkontaminasi deui. Da mangeranana ka guru kumaha ceuk mama. Eta musyrik teu apal jeung teu karasa dibawa ku pribadina. Bari disebut guru besar, nah naon udagan maraneh. Ama nangtang oko pegalan pati awan kapi unjuk putra dina resandi. Kumaha upami urang payunan ku putra we? Pek. Tapi aya syarat. Syaratna ulah gugur memeh tempur, ulah perlaya memeh perang, ulah pati memeh jurit. Maksudna kumaha? Ulah gugur memeh tempur teh hartina maneh panginitan. Innamal amalu biniat ceuk kacamata agama. Ari satemena amal-amalan teh kumaha niat. Wah, iya. Lamun niat maneh karena Allah dek nginsapkeun eta jelema jig init. Tapi lamun init ka medan jurit mawa dengki, lumampah ka medan dana laga mawa dendam, lumaku ka medan tempur mawa ujung, hartina maneh geus gugur memeh tempur ta. Oh. Jadi kena anjeuna ulah mawa ngewa tapi singnya we ka manehna sugan manehna bisa membalik pikir ulah waka ngewa tah ka manehna kumaha lamun manehna insaf leuwih ti urang engkena lumatak ayeuna urang sangakeun we kumaha hadena ceuk anjeunna ulah hade ceuk urang saya bari di payunan we rupina awas ulah miheulaan nyerang upami diserang aya hak pikeun bela diri sabab moal aya bakal bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina ibadah keneh eta oge. Sae kaula nuhun. Baiklah, kita telah sampai di akhir video. Saya harap Anda menikmati dan mendapatkan manfaat dari pembahasan wayang golek ini. Saya juga berterima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Seperti yang sudah kita saksikan bersama, pertanyaan tentang siapa Tuhannya manusia adalah pertanyaan yang sangat kompleks dan menarik. Setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, agama, sains, dan budaya. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa berdialog dan bertukar pikiran. Justru dengan hal ini, kita bisa memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Dari cerita pewayangan yang sudah saya rangkum ini, saya tidak bermaksud untuk mengubah pandangan atau keyakinan Anda, melainkan hanya ingin berbagi sudut pandang dan logika. Nah, itu saja untuk video kita kali ini. Saya harap Anda suka dan tertarik dengan video ini, dan silakan untuk like, share, subscribe channel kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.